Tinky Winky, Pipsi, Eba. Lala, Lala Bi, Lala, Lala, hareran Eba alus kudu Lala. atupan api-api na atu Bi, tuker di kamera, ceritana teletabis, Lalanya, sok. Tinky Winky, Pipsi, Lala. Mul. Po, kajai po. Anjing, tadi meneueuh nu paraleg ieu. Balik aing ah. Ngarti orang mah budak bi euy. Kita katingali ngapalkeun si Ei mah. Udang deui jian geura. Bakat ieu abdak zaman ayeuna mah. Kitu kabeh ge terdek ngapalkeun keun we kage bisaun ieu. Tapi na anjir paul per kelas genep ayeuna teh manehna teh. Kumaha mun teu lulus geura bi? Tuh juga si Ajay geura. Kumaha? Ajay mah segala bisa, segala pinter. Ya kunaon? Eta murakan Google geura. Ya ge ajaran Kita ngadahar Google si Ei. Heeh. Terus bibi anggap eta Google kehakanan. Lain gemlong di lain Google teh. Ampun teuing. Aing mah. Ieu dawuh nu balik anjir curhat jeung bibi aing. Cong useup yuk. Sup naon teh? Ubang nih, sidat. Keloba cenah ayeuna cek mangkidik euy. Aslina aja. Heueuh. Saya jeung opana Cacing tadi ti kana Mang Adim. Loba. goreng ku cacing mah jual. Heueuh nya. Ngurok nu kitu mah anjir ku bejet hayam cek batur mah. Bejet hayamna tong meuli ti pasar kudu ngadadak mencit anu pres keneh geuningan. Kudu muncit hayam orangnya euy. Nya atuh mencit hayam heula tuh anjing kolot maneh loba hayam. Mencit mah hiji mah. Kumu teu meunang kumaha hana sayam dipencit nyala pejitna. Lubangna teu meunang. Cek aingnya dipake. Sirah teh dipake eta. Ya, lamun teu meunang lubang, tinggal goreng si teh hayam. Komo hayam kampung mangeunah. Heueuh nya euy. Ieu teh. Ayo. Lah teu kudu atuh anjir teu kudu init atuh si teh. Aya arek goreng hayam mah geus teu kudu make jeung kawalungan heula. Goreng hayam atuh anjir. Kolot maneh. Kan hayang ngurak lubang eta hayang ngajujul. Heeh. Lamun teu beunang kumaha? Ngagoreng hayam, da kapencit hayamna diala. Cek aing ge. Saya mau cet hayam ayeuna mah daripada ka itu mah ka walungan. Anjing jauh-jauh capek. Nya. Yuk, ayo. Itu atuh sia teh. Kudu cerdas mikir teh aing maneh. Mang, aja emang teu ngarti sih aku pelajaran matematika. Kumaha deh? Eta 22, 33, 44. Ari 11 disebutna henteu 10 hiji. Heueuh nya euy. Kayak atuh cuang tanyakeun ka Pak Aep lah hari kitu mah. Da amang ge sarua teu apal. Lah, Pak Aep ge bodoh. Enggak poe ka sakola geus kolot ge. Depan eta mah guru ngajar kayak itu kali diajar. Dari maneh?